Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal harum mewangi sepanjang hari. Pusing. Ki Kampak rek mere judul Cilaka gara-gara nabrak anjing. Ki, emang aya nu kitu? Moal pati-pati Ki Kampak carita lamun eueuh buktina teu. Ki Kampak keur santai bari ngomekeun anak caunya bari udud. Kadatangan tamu, belesat datang jebet ka nuseng. Ki, aya naon cu? Gagal uing mah ki, uing nek mangkat ka ditu ka Sumedang di jalan Palebah Subang nabrak anjing. Terus kumaha? Manehna carita bari ngos-ngosan. Bener ki teu balik pisan. Sial uing mah ki. Ayeuna sakitu mawa samangka saloba-loba kakarek ta uing bisa tikolesen. Maksudna kumaha? Uing mawa motor ngebut, bulesat ngebutnya ngudag waktu nek ngirim da ke Kabogoh. Tiba-tiba aya anjing hidung liwat. Jebret kageleng. Kageleng naonna buntutna beuheungna. Eta anjing kageleng beuheungna ngagicel. Nepikeun kop baralak uing labuh samangka singgorolong. Leungeun uing nepikeun kaceda kieu ki tah larobek. Untung didinya masih keneh aya nu nulungan uing ki. Eta kumaha sih nepikeun ka ti kolesen sial gara-gara anjing gitu sato. Teu pira ki uing memeh mangkat teh emang nenggak minuman. Maksudna nenggak minuman naon? Nginum arak sabotol. Degulkeun ku Ki Kampak. Tah nu kitu patut tuh da sia mah diinuman. Mantak lamun nek ka mana-mana ulah sampai tunggak-tenggak alkohol. Fokus mawa motor mah. Nya heueuh aya anjing teu bisa ngerem karena naon lieur sirahna. Bobora mikirkeun eta aya sato di hareup mawa motor ge gogoloyongan tah ulah nepikeun ka kitu.